Atur nuhun Aki tas kersa nulungan kasimkuring. Aduh, duka kumaha nasib abdi pamitu ka bujang aya Aki. Cek Basura bari deku hormat nganuhunkeun ka si Aki anu nulungan manehna. Ye, ulah nunuhkeun ka Aki ujang. Aki mah ngasaukur cukang lantaran hakikatna mah Allah anu geus tulungan ka ujang mah. Ayeuna udang ka mana? Lamun daek mah miluh jeung Aki tembal si Aki. Atuh nuhun Aki pamit ka obatan mah leres abdi teh hoyong ngiring heula ka Aki. Masih mulih ka lembur ge abdi mah teu ludeung lantaran di lemburna ge nuju harengheng seueur kajadian aneh. Cek Basura diajak ku si Aki teh katampo siga nu bungaheun pisan. Syukur atuh ujang. Nya kebeneran Aki ge loba nu hayang ditanyakeun ka ujang teh. Nya oge poho Aki teh ari ujang saha ngaran di mana asal. Cek si Aki bari tuluy nanya ngaran jeung padumukan Basura. Nami abdi mah pun Sura Aki. Abdi kawit di lembur luhur tembal Basura. Ngadenge Basura ti lembur luhur si Aki katempo curihak. Naon ujang? Dedengean teh ujang asal ti lembur luhur? Tanya si Aki. Mohon Ki tembal Basura bari tetep deku. Si Aki unggut-unggutan. Syukur atuh ujang. Ari kitu mah ayeuna Aki bisa panggih jeung dulur. Ye, Aki ge ari asal mah ti lembur luhur. Terus Aki mah cicing di leuweung keur zaman Walanda. Ari ngaran Aki Jamhuri. Kek ari ujang anak saha? Bisa Aki kenal ka kulit ujang. Cek si Aki. Anu si horeng teh ngaranna Aki Jamhuri. Sarua ge maena baheulana mah ti lembur luhur. Alhamdulillah atuh Aki pami kitu mah. Si horeng teh Aki oge kawit ti lembur luhur. Ari sepuh abdi mah namina Bah Soma Aki. Ari pumbiang namina saha mah tembal Basura. Aki Jamhuri unggut-unggutan deui. Oh Soma ngaran kulit ujang teh. Nya geus atuh ke ngobrol panjang nama. Ayeuna mah beu cuang ka saung Aki. Cek Aki Jamhuri bari tuluy lempang. Mangga Aki ngiringan tembal Basura. Tuluy main lagi udang nuturkeun Aki Jamhuri. Aki Jamhuri jeung Basura tuluy lempang doaan mapayan jalan satapak anu arahna ka hiji leuweung. Sajajalan duanana ge teu kadenge aya nu nyarita. Kan Basura dina hatena terus bae garecok sorangan. Syukur aing akhirna mah salamet ditulungan ku si Aki. Sigana mah si Aki teh lain jalma sambarangan. Aduh ieu mah baeuca pisan. Sugan ku aing bisa si Aki dipake pamuntangan aing. Nuhun Gusti ku kamurahan Gusti. Abdi disalametkeun sareng tiasa pendak sareng jalmi anu dinuhung. Cek kerentas Basura teu boleh maena syukuran ka Gusti Allah. Keur kitu ujug-ujug cikiki kadenge sora awewe anu seuri tarik pisan. Kadengena tina hiji tangkal anu aya pinggireun Basura jeung Aki Jamhuri. Sure syukuran dikapanggih di dia jeung kaula. Ayeuna grasirahkeun nyawa Andika ka kaula lantaran kolon Andika boga hutang pati ka kaula. Nya Andika anu kudu mayarna. Cek eta sora kadenge meniku kurayeun. Kadenge kitu atuh Basura rasa kaget sieun ka bina-bina. Sakujur awakna ngagibrig asa kukurayeun. Aki ayo jujur iki tulung. Cek Basura bari krep muntang kana awak si Aki siga bulon bae anu menta digandong. Tenang ujang, tenang, ulah sieun. Sarua bae eta ge makhluk Allah keun ku Aki cuang di sanghareupan. Cek Aki Jamhuri maehna mah katempo tenang bae. Setan, siluman. Ulah wani-wani ngaganggu ka injuk kaula si aing. Sok geura indit ka ditu. Diusir kitu teh eta ririwa kalah seserian deui.
ngusir ka kaula. Kaula teu boga urusan jeung Andika. Andika teh kudu pipilueun. Kaula datang ka dieu ngahajar rek nagi pati kasih surat. Baheula kolotna geus mitnah ka keluarga kaula sampai ngalantarankeun salaki kaula palastra kulantaran dideruk imahna. Cek eta riwa anu si horeng teh nyiarna sih indungna amran teh. Indit moal si aing, anjeun eueuh pakuat pakai jeung bangsa manusia. Anjeun bangsa jin sarua makhluk Allah, teu kudu saling ganggu jeung manusia. Geura indit ka itu. Ulah sampai kaula ngagunakeun kekerasan. Cek si Aki deui. Diomong kitu teh, riwa nyiarna sih lain indit, tapi kalayang awakna kalah katempo ngalayang rek nyamber awak basura. Ngan dina kitu nama si Aki bener-bener gesit. Samemeh riwa nyiarna sih nyamber benangkan awak basura. Aki Jamhuri langsung ngahembatkeun iteukna celebet nenggal pisan kana awak riwa nyiarna sih. Cerit riwa nyiarna sih ngacerit tarik pisan. Aduh, manas. Ampun, kurang ajar sia. Cek riwa nyiarna sih bari awakna katempo mental jauh ka tukang. Tapi sakilat awak riwa nyiarna sih geus nangtung deui dina hiji dahan tangkal. Kadenge deui seuri cicirihilan. Kurang ajar sia aki-aki 7 mulut. Sia geus wani ngahalangan kana maksud aing. Berarti sia ayeuna boga urusan jeung aing. Kitu cek riwa nyiarna sih. Ari basura katempo beuki soak bae terus nanangkep kana awak si Aki Jamhuri. Keur kitu awak nyiarna sih katempo ngalayang deui ka palebah Aki Jamhuri jeung Mbah Sura. Leungeunna meber, kukuna katempo paranjang ekrek ngaranggem kana awak Aki Jamhuri jeung Mbah Sura. Atuh Mbah Sura beuki sieun bae awakna ngageter, sungutna calangap. Ari leungeunna tutunjuk, itu Aki, awas. Cek Mbah Sura bari tutunjuk. Tapi Aki Jamhuri mah katempo tetep tenang. Samemeh jurig nyiarna sih anjog, mahna geus ngahambatkeun deui iteukna. Wus. Keluar cahaya beureum tina iteuk si Aki. Bret, eta cahaya nyamber kana awak riwa nyiarna sih. Cerit kadenge riwa nyiarna sih ngajerit deui tarik pisan. Kalayang siga anu kasepu angin awak eta riwa ngacleng jauh duka ka mana. Ari sora jejeritana mah masih terus kadenge. Aduh panas. Tobat. Tobat. Ayeuna kaula ngaku eres si Aki. Tapi rasakeun pangwalas ti kaula. Kaula pasti datang deui pikeun lagi pati. Kitu cek riwa nyiarna sih. Sorana beuki lila beuki kadenge jauh. Akhirna males teu kadenge deui. Cag urang tunda heula. Urang balik deui nyaritakeun kaayaan di lembur luhur. Harita peuting geus beuki karasa teuseun. Teu aya jalma anu wani nu lampreng di luar. Iwal di gardu ronda aya 3 urang jalma anu keur kagiliran piket. Kadenge maranehna keur galeuntang ngobrol. Asa teuseun teuing peuting ieu nya. Cek salah saurang ronda anu ngaran Ujer. Mahena mah karek sapoe aya di lembur teh. Lantaran biasana mah si Ujer mah sok usaha di luar. Ngiriditin barang cenah. Jadi mainna mah teu apaleun kaayaan di lembur luhur anu ayeuna keur memejana genjleung ku bejari riwa anu marakayangan nagih pati teh. Ye, ari lain cenah apal kaen lembur urang ayeuna suganjer. Tanya ronda anu saurang deui anu ngaran Sarmadi teh. Emang aya naon kitu di lembur urang mad? Si Ujer malik nanya. Ye, di lembur urang teh geus sababaraha poe ge keur teu aman. Hampir unggal peuting sok aya riwa anu marakayangan. Dewek ge mun teu inget kana kewajiban mah hoream kaluar ngaronda teh. Cek saurang deui anu ngaran Jejen. Yah, ada ngomong teh ulah bari jeung Rahul sagala rupa Jen. Mana aya ririwa bungkuleukan, tahayul teuing lah tahayul. Cek si Ujer teu percaya.
sing demi dewek mah teu ngabohong tah tanyakeun ka Sarmadi malah manehna mah pernah kawenehan sagala. Cek si Jejen rada teu ngeunaheun disebut ngabohong teh. Bener Jen, dewek man pos sorangan pas harita bareng jeung si Uyat jeung Sobri, cek Sarmadi. Tapi si Ujar tetap terpercaya. Ya, tah hayul. Mana buktina dewek hayang nyeureus sok lamun aya mah. Pas kumaha beungeut riwat teh. Cek si Ujar bari cebi. Hus, ulah sompral kitu Jer. Kumaha lamun Riwana datang wani kitu maneh. Cek si Jejen. Lah, geus pokona mah dewek mah teu percaya. Geus lah, montong ngomong kanu kitu. Angguran mah hayu urang uleuling bisa badok nu nganpaatkeun kaayaan. Geus buat hayu karindit. Cek si Ujar ngajak batuh ngarindit. Nu sejenna katempo rada ragu. Duana ge siga nu hoream mereka indit teh. Nampak itu antuk nama si Ujar nangtung sorangan. Nya hari-hari lain ngomong dewek di sorangan lah. Beruk teh barorangan pisan. Cek si Ujar bari jung rindit. Nampak itu mah si Sarmadi eraeun. Ayeuna mah mainan nuturkeun. Tungguan Jen, mbeu jeung dewek. Cek si Sarmadi bari ngaitkeun sarungna kana beung. Tuluy main lompat nuturkeun si Ujar. Tinggal si Jejen roak liuk sorangan, rei buru pundukna ka rasa merinding. Ayeuna mah bretak main ge nuturkeun. Ucapkeun di tempat sejen. Pak RT Mang Wardi jeung Palebe anu samemehna sararieun ku jurig masih kena lulumpatan maneh tinotok-notokeun maneh bakatin ku sieun. Akhirna mareg keureun di hiji tempat. Katempo napas kabehanana ngahegak. Turna karasa leuleus. Ari suara anjing nu babau masih kena kadenge hawar-hawar. Keur kitu korosak. Sada anu ngorosak di luhureun maranehna. Pak RT jeung sejenna kaget. Jurig. Pedetak. Lompatan deui ti babaranting. Lila-lila mah kabehana ge geus teu kuateun deui lompat ngadon ngajaroprak di hareupeun imah kulisi desa. Aduh, kudu kumaha ieu urang ayeuna. Cek Pak RT bari muneang hudang nepasna masih keneh katempo ngahegak. Kumaha lamun cicing heula di imah kulisi. Cek Palebe. Ya bener, cuang keduran bae pantona mangkara teu dibuka mah. Cek Pak RT deui. Satuluyna kabehana laleumpang lalaunan nyamperkeun ka palebah imah kulisi sageus anjog trok trok trok. Pak RT langsung ngetrokan pantona bari kuda gerok. Peci, punten Peci, bukakeun panto. Ieu kuring Pak RT. Ari di jero imah kulisi jeung pamajikanna keur padang hep-hep enggona sabab ti tadi ge maena ngarasa keung. Adanya panto aya nu ngotrokan, duanana caruring hak kaget. Apana? Itu sada aya nu ngotrokan panto sahanya. Cek pamajikan kulisi bari ngagebik-gebik dengan salakina anu keur ngurungkut di harundung ku simut. Ulah gandeng, bisi riwa. Gembal kulisi. Tapi sadana mah Pak RT geuning. Cek pamajikanna kulisi. Nya, pasti ge eta mah riwa anu nurulkeun Pak RT. Sok da moleueuna wayah kieu Pak RT tatamu ka urang. Maleudeungeun kaluar ti imahna ge. Tembak kulisi bari masih keneh merungkut. Dor sada suara panto di gedoran deui. Ayeuna mah kadenge meuni tarik pisan. Peci buka pantona Peci. Ieu kuring Palebe. Ayeuna mah sada nu ngageroan teh suara Palebe. Atuh kulisi jeung pamajikanna beuki sieun bae. Bener apana? Ai tadi mah sada PRT, ayeuna mah geuning Palebe nya. Ngomong gitu pasti bener jurig nyiriwuri. Lamun bener Pak RT mah moal mungkin gonta ganti suara atunya Pak. Cek pamajikan kulisi. Nya geus cicing, ulah gandeng teuing cicing. Antepkeun bae, bisi kadengeun keluar. Cek kulisi. Antuk ramah duanana ge boro-boro horudang, malah beuki marurungkut sieun. Ari di luar Pak RT Lebe jeung Mang Wardi ngarasa seueul jeung bingung lantaran geus ngagedoran panto tarik pisan ge. Bari jeung haukan angger bae panto teh teu dek dibuka ku kulisi. Be, ieu kumaha Pak Lebe? Teu dek hudang geuning kulisina. Mangkara ari kudu didobrak pantona mah. Cek Pak RT bingungeun. Cobaan gedoran bae jendela kamarna Pak RT. Sugan ari tina jendela mah kadang eueun ku Pecina. Mang Wardi mari usul. Ya bener-bener.
ayo urang gadoran bae jendela kamarna. Tapi kamar anu mananya pada asal beriji kamarna teh. Dah papayan bae atuh Pak RT cek kepala be. Tuluy tiluanana laleumpang ka bibir imah rek ngagedoran jendela kamar kulisi. Lantaran tuludeung maranehna kalah ngadon patarik-tarik leungeun parai hayang dihareup. Dina kaayaan kitu teu jauh di tempat sejen Sarmadi si Jejen jeung si Ujer anu keur ngarondang nguling ka parangan ngaliwat ka palebadinya. Tiluana kaget bareng nampak aya 3 urang jalma anu keur kakateyepan di pinggir imah kulisi. Si Ujer anu pangheulana nempok langsung merebeja ku isyarat ka Sarmadi jeung si Jejen. Shh, udah geruh tuh tempok di bibir imah kulisi aya 3 jalma anu keur nyurigakeun. Cek si Ujer. Atuh Sarmadi jeung si Jejen langsung ngaralieu ku ngarancerong ka palebahan dituju ku si Ujer. Bener, eta bangsat pasti ge itu tinggal tingali kalakuan nyurigakeun kitu. Kudu kumaha urang ayeuna ieu? Cek Sarmadi. Ye, karenanya kudu kumaha nya tewak atuh, mangkare bangsat rek diantepkeun. Cek si Ujer. Lain kitu maksud dewek mah kumaha cara newakna bejaan batur tah kumaha? Sarmadi nanya deui. Nya montong atuh, lamun urang ngawejaan batur heula, sarua jeung ngageuruwahkeun. Engke bangsatna malah kabur banten. Ayeuna mah cuang tewak bae ku tiluan. Da kauntuk atuh ku tiluan ge. Cek si Ujer deui. Kumaha lamun bangsat mah pakarang? Si Jejen nanya. Atuh bohongan teh heula. Geus teu kudu ditanya deui, poloh pisan deui mah Jen. Ya atuh satuju ari kitu mah, cek si Jejen. Satuluyna Sarmadi, si Ujar jeung si Jejen laleumpang keteyepan rek ngadeukeutan Pak RT jeung si Jena. Lantaran empung kanyahoan tiluana katampo leumpangna meuni Jejen keang hati-hati pisan. Ari Pak RT parbe jeung Mang Wardi katepunganeh keur mapae jendela kamar terus ditongan hiji-hiji. Kosong kamar ieu Pak RT, cek Mang Wardi anu kakarek tas noong. Tuh kamarna boleh ditumeureun, cek Pak RT bari nunjuk. Nempo pola Pak RT saparakan cak itu si Sarmadi jeung nu sejena anu keleumpang katayepan beuki curiga bae. Tuh bener kan cek dewek ge. Maranehna teh pasti dek bangsat. Cek si Ujer. Nya bener. Geus ayeuna mah cuang langsung kerebugan bae, teu kudu ditanya deui, tembal Sarmadi. Tuluy katempo Sarmadi jeung nu sejena geus ngamang-ngamang papentung. Siap-siap rek ngagebugan Pak RT saparakan cak anu disangka kumalehna rek ngabangsat ka imah kulisi. Hari Pak RT jeung si Jena geus katempo aya di saluareun kamar anu dipake sare ku kulisi jeung pamajikana. Katempo giliran parbe anu keur naong ka jero. Tapi jendela anu ieu mah meuni rekep. Lantaran kitu kapaksa ku parbe rada dibunghaekeun eta jendela teh. Atuh ti kajauhan ge. Eta jendela teh katempo rada hoyag-hoyagan siga nu rek dicokel. Sarmadi saparakan cak geus beuki yakin lamun jalma nu tiluan teh bener-bener rek bangsat atuh barang geus deukeut teu tatapa sini deui. Sarmadi langsung mere komando ka baturna. Ciat modar sia bangsat, cek Sarmadi bade ngayungkeun pepentungna. Kitu deui si Jejen jeung si Ujer. Ngadenge kitu Pak RT jeung si Jejen reuas kabehana ngaralieu ka tukang. Tapi bareng jeung ngaraliekna cebrot. Pepentung Sarmadi, si Ujar jeung si Jejen masing-masing hantem kana beungeut Pak RT, Mang Wardi jeung Palebe. Kuak piluanana ngagoak ampun-ampunan. Ieu danaon ieu ampun, kuring maleng bangsat. Cek Pak RT saparakan cak. Tapi ku Sarmadi jeung si Jejen geus teu didenge terus bae marehna ngagebugan Pak RT saparakan cak. Sampai akhirna mah tiluana ngagerubrag pada kapiuhan. Sanggeus ngagobrag karek Sarmadi jeung si Jejen eta jalma nu tiluan teh disidik-sidik barang breh teh katempo ku kawehan ge si horeng nu digarabugan kumaha teh Pak RT Palebe jeung Mang Wardi. Atuh kawehan lagi jadi leuwas. Waduh, ini mah Pak RT Palebe jeung Mang Wardi, cek Sarmadi. Waduh geuning. Kudu kumaha geus ieu? Tanya si Ujer. Geus ayeuna mending kabur bae daripada urang kabeh katempuhan. Cek Sarmadi deui bari pertak mehna lompat pangheulana. Ari si Jejen jeung si Ujar masih keneh katempo celang-celang, tapi ayeuna ge duarana ngapertek kabur nuturkeun Sarmadi. Cag urang tunda heula. Ayeuna urang saturkeun heula kaayaan Ririwa Rukmini anu keur tadi mawa indit pamajikanna Pak RT. Eta Ririwa
katempo terus ngalayang balik kadenge ciciri hilang teureun-eureun dituturkeun ku suara angin nu kelebug jeung suara anjing anu babaung. Siet liriwan Nyi Rukmini satuluna nyirorot terus crek turun di hareupeun saung Amran. Ari dua leungeunna masih keneh mangku pamajikan Pak RT. Heran geuning saung teh asa kosong kieu, ari si Amran ka mana? Kerentas liriwan Nyi Rukmini ngomong sorangan. Satuluna liriwan Nyi Rukmini ngarobah wujudna jadi haseup ipis. Eta haseup terus katampo asup ka sela-sela bilik saung. Sanggeus aya di jero saung, canggelek eta haseup robah deui jadi wujud liriwan Nyi Rukmini. Bener, ieu saung teh kosong eueusian. Nah ka mana si Amran? Cek liriwan Nyi Rukmini bangun heran. Tapi teu lila kitu na teh, pok kadenge deui liriwan Nyi Rukmini ngomong sorangan. Tapi halus, ieu kesempatan aing pikeun bebas. Aing geus lila boga kahayang jadi manusia. Ieu bener-bener kesempatan aing pikeun ngalaksanakeun kahayang aing. Cek kerentas Nyi Rukmini. Tapi kudu dikumahakeun ieu manusia. Liriwan Nyi Rukmini ngahulang deui. Lamun aing hayang jadi manusia, aing teu meunang ngaganggu manusia. Ieu jalma ku aing diantarkeun deui ka tempatna. Cek kerentesna deui. Tuluy liriwan Nyi Rukmini ngarobah deui wujudna jadi haseup les saturun ka leungit teu katempo deui. Mitra budaya Sunda panenengan sadayana manawi sakitu heula dongeng Sunda anu judulna Ditagih Pati Kuridiwa bagian ke-28. Insyaallah sanes waktos urang pedar deui. Ieu dongeng karangan Pribados Kang Abun Burhanuddin oge dipedar ku Pribados. Hapunten kakiranganna mugi katampi kalayana kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.